hargana. Nah, saya. Mang Casmin. Halo. Tuan tanah. Ieu rek ngahilian taneuh jeungeun Mang Mamat bodo amat. Karunya teu boga imah, nggak punya rumah dari dulu, anak sudah punya 8, nggak punya tanah dari dulu. Anaknya 8, rumahnya mau roboh. Saya mau beliin tanahnya di situ. Nggak apa-apa, boleh di mana we, nu penting mah aya tanahna. Sabaraha hargana sameter? Kuning mahal-mahal tuh, urang ge Mang meulikeun. Iya. Ibadah Mang meulikeun mah turulah 150 weh. 50, lain 100. Hah? Sabaraha tuh? Apaan tadi 100 nah? Naik 150. Naik yang 50. Saya kesok dibeli kurang lamun 150 meter. 100.000 duit nage aing teu boga duit deui. Jeung ladang nginjem aing duit ka Bang Jabar aing. Di mana tuh pan rakyat uruskeunana loba aing teh. Nu nyeri huntu nu heueuh. Menta anu bujur senghok aing menta. Nu mulai skincare ge menta ka urang. Nyangga we sok eta naon teh. Urang mah boga duitna ge ukur sakitu-kituna. Duitna ge ayeuna urang geus loba urusan deui ye sok putuskeun burukeun ieu duitna rek dititipkeun. Sok indungna budak ajak ngobrol si Pasea gara-gara ngajual tanah eta. Sok ngobrol lah tungguan ku aing 5 menit. Bro. 5 menit. Lila tinggal urusan tetangga teh bilang bara di urusan kurang ieu. Ini kan pada masihan tawarenya. Ya sama Alah naik. Empat bungsur itu naik 2 kali lipat. Nah bangsa Indonesia gitu tak? Bangsa Indonesia. Bamat. Ada duit aing kamari beak. Beak-beak Pak, banyak. Pak aing mau libere di duit pak kita mah keur berobat atuh. Nah, aya keur berobat. Keur kemo eta mah 2 kali kemo. Mah cenah kumaha? Hah? Dalil kumaha dalil teh aing lah. Kumaha Pak? Mang Jumaah Mang, ayo berah. Mang Casmin. Jadi urang meuli tanah 50 meter jeung si Amat bodo amat. Ya, eta duitna ku abdi dititipkeun ayeuna ka Pak RW. Teh ya duitna nya dititipkeun ka RW nya. Ya, maju teh ya. Lunas. Ngaran, kudu ngaran teh Agil. Deumna ngaran si ieu. Bisi dijual. Hah? Naonna? Nya. Ke panguruskeun surat-suratna. Langsung atas nama Agil. Tapi can buka KTP. Kayak nunggu KTP kayak di notari disebutkan kayak jadi otomatis begitu main geus ngaranna geus cukup umur beralih ka ngaran manehanana gitu di notarisna. Ngelel. Ayo urang keur beurang, ieu keur mayar tanah ya sakieu ke urang hitung heula ya. Cukup deh. Ada yang nyajang Kak. Kasalaki menta. Goblok kesan kayaknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Opat kurang saja teh Bu Camat boga teh. Henteu boga duit henteu. Aya yakin. Rek bantuan moal ieu. Rek bantuan moal. Oh karunya Camat mah gajina leutik. Gajina leutik sama dilanting. Tega aing, tega.
Suratnya disiapkan, Pak. Entong, ieu mah Om Jen ladang nginjem ti Bang Jamal. Ngagadekeun SK ieu. Ngabelaan si amat bodo amat. Teh nya, salamannya kayak tanahna urus surat-suratna. Enak ke samemeh ke ngaranna Agil berarti sok aya di notaris ke dan ditulisanna na bisa begitu ieu geus dewasa ngaran otomatis ngaran ka Agil gitu. Mula aku ieu urang geus teu percaya ka ieu. Percaya. Saya geus ka budakna eta kamanehna. Tanahna urang geus teu kudu nempo nya. Engke nempo teh pas begitu ngabangun we. Kayak kudu deui tungguan urang ngabangun imahna panggung sing alus. Sing pokona mah imah. Ulah gedong, ulah pakai batako ulah pakai bata ringan ulah pakai hebel ulah. Pakai panggung, beulik panggung. Naon teh? Kan dibelikeun aya duitna.